kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Seperti biasa we urang mah bagian beberes deui teh beberes di bagian dapur jeung warung deui nya guys nya. Bosan mah bosan we urang teh tiap ngedit kan dieu deui ka dieu deui teh kun kumaha cek urang teh urang mah datar ka mana-mana geuning mini vlog teh di ieu deui tapi katang ari osok mah osok eta teh kaluar ngantara di ieukeun we tara di videokeun urang teh dara riweuh teh geuning di jalan mah komo mawa motor mah. Kieu teh biasa beuki teh semangat we urang mah asana teh ngonten teh ieu teh kumaha cek urang teh dawuh postingkeun mah asa teu biasa geuning lamun teu dituluykeun teh mah da sidikan geus nyahoti awal-awal nage lain lumayan cing teh perjuangan melaan ngomodal itu ngomodal ieu cek urang teh ieu mah perjuangan we da baheula oge cing teh lamun dituluykeun mah geus jadi we meureun urang teh konten kreator teh baheula mah mikirna capek padahal mah leuwih capek keneh teu boga gawe cik teh pokona mangke malah diusahakeun we lebih semangat urang teh da ngalakonan pegawean teh bari ngonten oge cik geuning ari teu gawe mah nyaho sorangan aya urang teh lamun misalna keur masa depan kumaha geuning ya weuh teuneun tak maksakeun we jauh-jauh oge kajian nyebrang cek urang teh geuning neangan pegawean di ieu mah di negara sorangan ni asa hese-hese teuing cek urang teh geus ngalamar ka itu ka dieu teh ni asa seuseut we jigana teh bisa nya da lain urang wae ieu teh nu kieu teh batur oge sarua cik teh anu leuwih-leuwih ti urang nya bersyukur mah bersyukur we urang teh najan ieu oge nu penting mah cek urang teh jika dia keur masa depan kumaha cek urang teh mikir sorangan cing teh aya nama rek mulai we gawe pokona mah tungguan we urang ke lah mudah-mudahan mah lancar we intina mah di jalanna geuning mun teu maksakeun mah teu boga modal sorangan mah anggar cing teh moal aya nu ngaieu-ieukeun mungpeung we ieu teh keur hiji lengohna kadua keur ngorakeneh cek urang teh urang siksa we awak teh bengke masa depan teh masa tua teh urang teh tinggal cicing cek urang teh jiga batur geuning cek paribasana ge cenah sakit-sakit dahulu senang-senang kemudian ta eta nu urang dikejar ayeuna teh mudah-mudahan mah pokona malah lancar we pokona kadang aya nu ngomong cenah jiga nu teu bisa usaha urang mah cing teh lain teu bisa usaha aya modal mah urang jiga batur sagala di modalan insya Allah we cik teh dilakona tapi kan urang mah henteu kitu urang mah sagala sorangan cing teh modal sorangan nya wayahna we urang mah jauh-jauh oge nepi ka nyebrang cek urang teh akeun bae urang mah rido we kudu deui we ari hasil sorangan mah meureun ngeunah ka hareupna moal aya nu nagih nu naon aya hasil sorangan nu ngomong meni jauh-jauh teuing melaan naon urang mah melaan sorangan we supaya masa depan teh cerah teu ku uleun teuing geuning naon ge mun teu maksakeun mah moal boga cek pade di teh mah teu usah mah teu nyatu cenah ayeuna negara sorangan teu bisa diandalkeun geus we cek urang teh lumpat kanu jauh sugan jeung sugan we atuh aing geus lumpat kanu jauh mah nasib urang teh teu kieu-kieu teuing cek urang teh boga-boga sorangan aya jeung tempat balik atuh engke teh lamun urang geus boga mah meureun usaha teu bisa sorangannya aya matak naon aya duit mah geuning ngerahkeun muruhkeun aya nama naon nu hese cik ge aya duit mah moal matak hararesena naon urang teh teu bisa ngerahkeun misalna ka kebon bisa muruhkeun ai ku zaman ayeuna mah geuning aya duit teh moal nyangka pikieun cek urang teh ka hareupna nyaho pikieun mah baheula teh ulah kitu ulah kieu balah cek kolot kitu teh ngagugu lah intina tapi da meureun geus takdirna we urang teh kudu kieu nya teu nanaon cek urang teh dilakonan we sakumaha ayeuna da sidikan masih keneh hirup urang mah ngarumasakeun meureun masih keneh hirup mah butuh jang dahar jang naon matak maksakeun we segala oge bakat ku butuh intina urang mah teu biasa geuning aya di lembur teh sok loba we pi omongan urang mah horea matak cek urang teh ari ku jauh masa kalian mah naon we cek urang teh di ditu mah usaha urang mah modal nekat we jeung modal kawani geuning aya sagala teu disupport mah jiga batur anggar meureun ari hasilna mah urang teh didahar keneh ku sorangan matak kitu teh cek pade di teh we geuning cenah teu usaha mah teu nyatu keur mah teu nyatu cing teh pokona mah lamun jelema teu boga duit mah geuning kadang dipandangna sebelah mata geuning tapi da urang mah cuek we jelemana batur ngomong kieu kitu ge teu paduli nu penting mah urang bisa dahar we heula cek urang batur ngararomong mah anggar cek urang teh boga duit mah anjir ngalalemehan eta teh engkena teh rek saha-saha we eta teh cara urang keur susah nama direret ke henteu cek urang teh aya boga duit mah anjir ngarenghap oge asa diperhatikeun jigana teh urang teh pinyangkaeun we kitu kudu indit jauh tapi da kumaha cek urang teh perjuangan ieu teh perjuangan mumpang meungpeung ngora keneh mumpang meungpeung lengoh keneh geus di ditu mah cek urang teh naon kudu dikejar teh insyaallah we meureun ari bari usaha mah ceung teh segala kahayang teh kacumponan sidik boga gawe teh ari teu boga gawe mah geuning hayang naon hayang itu teh merot cek urang teh mikir-mikir nika karelak we kitu kana syukur-syukur we cek urang teh ayeuna geus bangkit deui untung teh gelo jiga batur oge sorangan geuning ujian tahun kamari mah babledaganana teh tinu naon-naon cik teh mun kudu dietakeun mah geus hamatak hayang hayang bunuh diri cik alhamdulillah we geuning da sidik lumpatna kanu di luhur mana naon oge lancar we teu gelo.